Jadinya mah lain ku ngimpi-ngimpi teuing. Sarena meureun kos kebo ininya mah. Keur naon euy ngopi? Ngopi loh. Mantep euy. Urang hiruan ngopi atuh ah. Ngopi atuh lah. Keur kieu mah taris. Lain gua tadi mah hujan. Gede. Nyari uang urang mah euy. Bukan kurang ke kersare itu orang ruah itu ngadengnya hujan di angin tarik lah orang bisa naon si runtuh itu Si runtuh hungkul soalnya mah ilah. Bareng jadi barengan dengan angin dia tuh ampun. ya kali papa nama rewas nama tapi alhamdulillah itu kejadian lo nanaon lah itu masih di Tayungan. Alhamdulillah ya Allah. Kejadian naon alhamdulillah. Mata kobe Lain poe tadi di dia tuh asup gawe. tadi teh urang teh pokok tuh bebejang urang teh teh keburangan mah urangna urang teuing teh teh. Dinya mah mun begadang meureun. Nah sana gadang da urang sare jam 10-an saya tuh puting-puting teuing Atawa alarm meureun teh dihurungkeun dinya mah. alarm saingat urang tadi pas udang da urang ge udang teh ngadengnya alarm. Kok bisa kaberangan? Nanti mau pada nonton bola penting meureun. Nonton bola. Emang aya bola gitu. Gue sih da urang nonton bola na ngimpi mah. Nangin. Kayak aya Sih. Cuma ceritana ieu teh. yo kieu cerita na Bang yo. Urang kan ngimpi yo, nonton bola ke stadion langsung yo. Dia urang nonton bola, dukungan urang teh menang 1-0. Nah, pas babak terakhir, seberapa menit ekbea kapunahan, jadi hiji-hiji. Itu perpanjangan waktu atuh meureun kitu mah. Jadi perpanjangan waktu 30 menit kan 15 Ngerti. jadi nu kuduna beak teh 80 menit ya jadi 120 menit can ditambahan penaltian atuh urang teh mah urang teh kaberangan da leuwih teuing. Dinya mah lain ku ngimpi-ngimpi teuing. Sarena meureun kos kebo ininya mah. Ampun.